Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri pamiarsa, ngahibur kasugri pamiarsa, wargi-wargi mitra kaum dangu anu parantos sasarengan di payunan radio Sewang-Sewangan. Sapertos biasa Kang Gilang baris neraskeun hanca dongeng nu katunda dina judul Satria Gunung Gelis Pusaka Lodaya Kembar. Kumaha cenah ieu cariyos salajengna kasugri pamirsa, Kang Surya Pringgam medar carita, Kang Gilang mujanten juru dongengna rupina teh. Mangga anu parantos maranco di payunan radio Sewang-Sewangan wilujeng manco. Hatur nuhun nu sasarengan di radio Kamemet kasugri sadayana. Mangga urang teraskeun deui dongeng Satria Gunung Gelis Pusaka Lodaya Kembar. Wilujeng ngadangukeun. Algi maksud jeung tujuan teh rek kamarana ieu teh ceuk pancan nalek deui. Barabat jaladara ngadongengkeun lalakon ti mimiti maehna kadatangan Ranggapati jeung Rangga Peteng. Nepi ka diiwatna pusaka lodaya perak, malah ngabalukarkeun tatu Naki Manggala harita teh. Tuluy manehna maksud rek nungtut pangawruh Kaki Wulung nu tayalian adi sapaguron akina. Ngaliwatan beja tisi kemprul nu harita ditulungan tina amukan munding edan, jaladara bisa jonghok jeung Ki Wulung. Sanggeus narima piwuruk nu jadi guruna, tuluy nu duaan luntar rek ngajorag puseur daya Guntur Sewu. Mapai leuwung kuntul liwung nepi ka beunang kureka perdayana. Hiji wanoja nu ngaran Ningsih. Kitu rupina 10 lakon abdi teh. Pungkas jaladara Ki Panca unggut-unggutan bangun ngarti. Paingan atuh giwari eta pusaka teh dicekel ku Ki Bajraseta. Baru teh kitu kejadian anu sabenerna. Tembal Ki Panca bari unggut-unggutan. Dupi salera uninga ka Ki Bajraseta ki? Tanya jaladara. Ih, puguh we jalu. Saha nu teu nyaho ka jalma nu geus ngoyang-ngoyang kating terima negara nu waluya kiwari jadi malarat alatan dikiruhan Ki Bajraseta jeung Argasuta. Ki Panca ngajelaskeun pamanggihna. Malah bagja kacida aki macu sasatna bobok manggih gorowong iteh aya jalan komo mentas. Aki rek milu bilapati ka puseur dayeuh nu sasatna kiwari geus diwawejek ku kadurjanaan Ki Bajraseta jeung Argasuta. Indit diiringkeun ku kapeurih, mangkat dicalukan ku kasusah alatan kocak dengek nasa kabeh hamba hayat negara anu disiksa ku aturan rajana anu sarakah tur hawa kekawasaan cu. Ki Panca panjang lebar nyaritana yen manehna oge boga maksud reg jeung tujuan anu sarua. Syukur atuh Ki. Tos kitu we panginten titis tulis nu maha suci, guratan ti nu maha kawasa. Yen abdi kedah pendak sareng Aki, abdi ngarasa bagja nu taya papadana Ki ku ayana panetan Aki sapertos kitu. Sabab keur abdi aya pikeun pakukumaha dina ngalengkah. Rumasa Ki diri sepi tina pamanggi sudah ku pangalaman. Inggis melengkung bekas nyalahan mun parang lempang sorangan. Kiwari abdi ngarasa eugreugi sasat aya tuturus anu legok tapak genteng kadek seueur luang tur pangalaman. Tembal jaladara ngebrehkeun ka bungahna. Ih, ari Aki mah leuwih bunga ditepungkeun jeung hidep teh jalu. Umur nu sakieu geus kolotna tanaga geus ngurangan teu cara baheula keur jaman ngora. Aki regreg pisan jalu. Ari aya tuturkeun nu ngorak mah satadina mah ngarasa bingung kumaha picaraeunna napikeun ngalapat ti eta mangkelu. Tah, pan kiwari mah Aki teh boga batur keur badami ieu. Ki Panca teh eleh atoh.
Kumaha ayeuna jala? Pan sidik pusakana oge leunggeus leungit ieu teh. Kemprun milu nimbrung. Cagerkeun we heula ieu nama awak anjeun. Keun masalah pusaka mah cuang tangan bebarengannya. Tembal ki panca meresaran. Antukna nu tiluan sapuk pikeun ngajora Guntur Sewu babarengan ngeunaan cara jeung katang tuana mah kumaha engke we saurna. Kacaturkeun jauh di puseur dayeuh dina mangsa sadereh kolot. Kalayan rerencepan hiji lalaki mesat kuda nembus poekna peuting lumampah ngulon bangun rusuh. Aya lian eta lalaki teh Aswangga nu jadi lurah Bayangkara Karajaan Guntur Sewu. Rek nohonan pangangkirna tumenggung haritala di kalungguhan Rakrian tumenggung nu tempatna rada anggang ti karaton puseur dayeuh pamarentahan Guntur Sewu. Anjog ka pakarangan imah Aswangga nalika dali. Rag kuda eureuk. Hareupeun pisan tepas imah. Saurang ponggawa ngabagiakeun, jerut Aswangga turun, kuda ditungtun kapipirkeun ku ponggawa. Aswangga netep heran karena kalakuan ponggawan itu biasa. Da biasa nama, kuda teh sok dicangcang hareupeun imah. Teu hayang mikiran, kalacat we Aswangga teh unggah ka tepas. Meme uluk salampan geus aya nu muka. Sing horeng teh tumenggung haritala kaluar ngabagiakeun manehna. Sampurasun Kakang. Rampe saji. Aturan nyai, aturan. Nu duaan silih rangkul. Rupina aya masalah ieu teh nu kalintang pentingna Kakang. Pangnara aya diangtir ka dieu teh. Tanya Aswangga nu ngageleng kapanasaran dina paromana. Laras aja laras. Ayo linggih. Nu sanes tos ngarantosan. Ayo ji. Kalabat. Tembal haritala bari nungtun Aswangga ka jero imah. Hutan, aya nu sanes ieu teh Kakang. Sanes abdi wae pangintennya. Nya ji. Ayo. Di jero dijelaskeun ku Kakang. Teu talangke Aswangga nuturkeun haritala ka jero imah. Kasampak di jero geus aya 4 urang pangagung karajaan nu tayalian Senopati Jumantara jeung 3 urang pini sepuh karajaan. Di antarana aya Ki Martani salaku Rakrian Kanuruhan, Ki Gurnita salaku Dharma Upapati jeung Ki Pragata salaku Dharma Adiaksa. Kabeh hempak narangtu ngabagiakeun nu anyar datang. Sampurasun, cek Aswangga kan opatan. Rampes. Cek nu opatan saur manuk. Rubina teh perantos karempel sadaya ye. Rai itu manggung. Kumari kitu karempel sadaya mangga we gara kabetana. Ki Martani bangun teh sabar. Unjuk semangga Kakang Martani. Kieu rupina teh adi-adi jeung kakang-kakang dikumpulkeun ku kaula di ieu patempatan teh. Kaula gaduh maksud jeung tujuan anu pasti pikeun kahareupna nagara urang kumaha. Parabat we tumenggung haritala ngabejer beaskeun pamaksudanana. Anu tayalian rek nyawalakeun nasib nagara pi kahareupeunana. Kahariwang salaku pangagung karajaan geus sanasib rahayatna nu beuki lila beuki katalangsara akibat lacut pamarentah. Sabab dinten teh oge karimaranehna nu lima nungkul nu nyesa. Pangagung nu sejenna mah geus digaranti ku nu anyar sakumaha panitah Argasuta salaku raja. Malah lolobana mah anu gugur di medan tempur. Basa harita aya serangan ngadadak di Argasuta di Tegalan Surasopana. Tah kitu sepuh. Ayeuna piraku urang cicing wae nempo nagara dipepejet. Jeung sakabeh rakyat katalangsana model kieu, sakabeh nagara hampir di sabelah dunya geus teu hayang ngareret-reret acan ka nagara urang. Alatan nagara urang jadi malaratur di kawasa ku raja nu hawak.
Balu karena kiwari urang teu boga hubungan jeung nagara sejen sabab eueuh nu daek gawe bareng dina sagala rupa widang. Widang kanagaraan, boh widang kamasyarakatan, widang kabaluyaan, widang katahanan negara jeung widang-widang anu sejenna kiwari urang lumpuh kacida. Mun teh mah aya serangan ti negara sejen pikeun ngawasa negara urang. Tangtu gampang kacida pikeun ngalumpuhkeunana. Antukna Guntur Sewu bakal leungit ti luhur bumi isukan pageto bakal tinggal carita. Geus puguh. Prabu Mahaswara jeung Mahapatih Mahawirya mah nepi ka kiwari oge teu puguh laratanana. Ayeuna kari urang anu nyesa. Najer jeung hentena ieu nagara aya dina leungeun urang. Kitu tah manawi. Cik kumaha pisaur sepuh jeung para saderek sadaya. Ceuk tumanggung haritala panjang lebar ngabejer beaskeun pamaksudanana bari ditungtungan ku pananya. Hal eta parantos kagambar dina emutan. Tapi dalah dikumaha urang taya tangan pangawasa sabab usik malikna urang teh weleh diperhatikeun ku raja. Tempas Senopati Jumantara, sagala rupa perjuangan kudu aya pengorbanannya Yi. Kari urang nu kudu ngabulutkeun tekad pikeun nyelametkeun ieu nagri. Tembal haritala kaitung panjang eta paguneman teh kasugri nepi ka teu karasa waktu geus nincak kana mangsa haliwar. Antukna eta paguneman ngabuahkeun kasimpulan yen anu limaan rek mupul kekuatan secara susulumputan nepi ka hiji mangsa bakal diayakeun pamberontakan. Hiliwir angin leutik ngadalingding nembrag kana tangkal kiaran nu dengklok lebah memunggang gunung nawanci sariak lain. Nitenan alam raya nu keur cumarita ku basana nu pinuh sastra siloka ciptaan maha sampurna. Ngagimbung di lingkung gunung liuh ku tatangkalan sejama paguanci peuting nu rek tandang makalangan. Hiji lalaki tengah tubuh keur makmik-mak ngagarugut panggang mencek hasil boboroanana. Pangawakan jangkung badag bewos jembros simbar dada. Haripeunana hiji wanoja keur cunduku luhureun catang bari nimang pedang nu jadi kakuatanana. Hawar-hawar kadenge aya hiji sora nu ngahariring ti kajauhan. Sorana ngahaliwung aweuhan ngandung handaru. Sakapeung jiga nu jauh, sakapeung jiga nu deukeut. Nandakeun lain sora-sorana tapi sora anu ngandung tanaga. Eta buah kopi raranggeyan haling cuang kadek cucungi nu keur neureyan sumbah simba eta hadena teh rentetan bek masing sebeuh kemah rek dipaehan. Saha sia teh goblok? Mun wani motong nyamun sia. Cieun sia teh setan. Ceuk eta lalaki nyorowok bari nangtung nu ngahaleuang kadenge deui. Rujak bapak buntiris mah di bajuran montong ngambek si kumis na di ukuran. Gajleng eta lalaki ngegajel ngorek muru datangna sora. Gidig ka belah kulon. Sora hol ti belah wetan
di teang kebelah wetan sora hol ti belah kulon kitu jeung kitu kajadianana. Wanoja nu tadi candukul ge milu geriwa sabab nu nyora semungahina. Keluar cek goblok. Teu nyatria pisan sia. Manehna nyorawok deui. Leungeun dikepeulkeun huntuna kekerot nafsu ngudug-ngudug amarah teu kawadahan. Sia nu teu nyatria mah kira bi. Wanina umur ngabohan. Cik rames euy kanjeng teh. Aya keneh teu. Ceuk nu nyora bari teu weleh seserian. Bareng jeung serina nu sora, jeung serina nu nyora. Selebar, kubra, kulutu. Hiji waruga ragrag ka hareupeunana bari awakna dibeungkeun aleuy. Bos, kunaon aya sia? Teu uyahan jelema teh. Sanggeus nyaho yen nu ragrag ti anak buahna. Ampun. Abdi dipaksa kudu nuduhkeun panyebutan abah ye. Tembalna bari puringisan. Goblok cia. Bari najong cangkeng anak buahna. Barang tangga seleber. Tilu jirim tinggara jelem ka hareupeunana. Cele, meh bareng nu tiluan apa kemal. Tangtungan dua orang jajakan nu hiji kasep nu hiji kuleuheu jeung saurang aki-aki nu tayalian Ki Panca Jaladara jeung Kemprul. Sampurasun Ki Jamus. Teu sangka kuring bisa panggil jeung Andika. Ki Panca cumarita. Saha sia? Wah, sia ka aing ha. Tembal eta lalaki nu tayalian Ki Jamus. Geus gatelu ka awun-awun atuh. Ngaran anjeun mah geus ngagemparkeun sakuliah jagat persilatan pokona mah. Ki Jamus eueuh deui raja rampok nu panggerotna iwal ti anjeun. Tembal Ki Panca bangun nu tenang. Ki Jamus babarakatakan bangun nu puas. Ari sia gelo. Da aing mah teu ngajak seuri ka sia euy. Kemprul nyelengkeung nu seuri eureun tuluy melototan. Nah eureun atuh blog. Tuluykeun we rame mah. Geuning aya nu geulis. Teu sangka urang bakal panggil deui. Nyining si bebene akang. Kumaha damang yayi? Cik Kemprul bari ngareret wanoja nu ngajanteng gigireun Ki Jamus nu tayalian ti Ningsih nu ditanya teu nembalan angguran kalah ka Ngadila. Tobat eta rindat. Mani matak nyaredet kanu kelek kanu hate. Matak narangtung bebuluan nyi euy. Kemprul sumugu masep. Rek naon datang ka dieu sia ha? Rek naraon? Ki Jamus nanya deui. Piraku teh ingat ka kuring Ki Sila. Pan sidik anjeun anu nyasarkeun jarum racun kana beuheung kuring. Jaladara tatag dina nyarita. Rek nagot ieu lain ieu teh ha? Rek nagot ieu meureun nya. Ki Jamus ngaluarkeun tongkat lodaya nu diselapkeun dina cangkengna. Kuring teu hayang riweuh jeung anjeun. Wayahna kadiekeun eta tongkat. Jaladara leuleuy. Kelana. Mun sia jago pek cokot tina leungeun aing. Cokot. Cek Ki Jamus bade ngareret ka Ningsih. Nu direret surti gancang pakragamang kana beubeurna tuluy ngaluarkeun tarompet leutik. Tata pasin deui gancang eta tarompet ditiup satarikna tur ngaluarkeun sora nu ngaguik mata clear ka dengena. Bareng jeung disadana tarompet, Gua celem. dikenca katuhun jelung-jeleng anak buah asuhan Ki Jamus. Dina waktu sakedeung, nutiluan geus ditingker ku puluhan jelema nu jarangkung badag. Marake pakaian sing sarua hideung tu renteg marawa pakarang anu siap nya saat jalma tilu. Padaran ulah teu. Padaran jelema ieu kabeh. Ki Jamus marentah. Sebrut. Nu ningker ting salebrut nyalerang. Nu tiluan rikat nyingkah ngajaul kaluhur sabab dihandap geus eueuh jalan. Nu tiluan mencar.
Secara langsung pasukan Kijamus kabagi tilu. Pakarang tinggurilap ngancam nyawa. Aki-aki sote warugana. Tapi bapak senamah lain bantrak-bantrak. Nampanan bedog bangun hampang. Bedog dipotong-potongkeun. Sawareh mah aya nu malik nu berskan nu bogana atuh Rajapati teu bisa dihindarkeun deui. Jaladara oge teh eleh gesit ka Sugri. Siku, peureup, luur, dampal suku jeung dampal leungeunna kabeh mareta tur ngabogaan kakuatan masing-masing anu pohara rongkah. Teu saeutik pihak musuh nu ting jarungkel nandangan serangan nu dipetakeun ku Jaladara. Ari si Kemprul mah gawena teh ukur lompatan we. Nyaho nu nyerang jumlahna lobaan teh lain dilawan. Nu moro manegis carapeun antukna kalah ka baralik deui. Nyerang Jaladara jeung Ki Panca. Rajin daek gelut newakan nu geus leuleus bari teu jarang musuh ngadon di heureuyan. Nu dipuak, nu dieleketek, nu diporosotkeun kolorna jeung rea-rea deui anu sajena. Dina waktu sakedeung anak buah Kijamus geus gemprah taya nu nyesa. Gajeleng, Ningsih ngagajeleng bari narajang Jaladara. Jaladara panceg terobah saeutik-eutik acan. Gancang nampanan panarajang Ningsih. Bitisna nu geus kakeupel digintak ku Jaladara. Ningsih leungit kasaimbangan. Awakna kabawa ka hareup. Jaladara geus nyampakeun peureupna pikeun nyahcer beungeut Ningsih. Ningsih geus peureum bangun pasrah rek narima teunggelan ti Jaladara. Tapi Jaladara teu kebat. Sabab teu wasa neunggel awewe. Komo lebeh beungeut nama. Antukna Ningsih nu leungit kasaimbangan awakna adek jeung awak Jaladara. Irungna meh diadu. Brai Ningsih beunta, matana paadu teuteup, ambekanana maneka rasa nu duaan kawas nu betah kaitung lila silih pencerong dina jarak nu sakitu dekeutna. Najan laku jiga nu nafsu, najan lampah jiga nu murka. Teu kagambar dina sorot matana yen hatena patoja iyah jeung lampahna. Teuing naon nu aya dina hate Ningsih nu jelas manehna jiga nu kapaksa nyerang Jaladara. Geus lila padu teuteup Ningsih sadar yen manehna boga tugas ti Kijamus nu jadi bapana pikeun ngalumpuhkeun Jaladara. Cekrak. Peureut buleud Ningsih ditinggangkeun kana dada Jaladara. Cerik-ceuk. Jaladara mundur sababaraha lengkah. Tapi tuluy nyaimbangkeun deui tangtunganana. Hiat. Ningsih mancuhkeun kuda-kudana. Seak ngahembatkeun pedangna geus kabaca arah seranganana. Jaladara bangun nu hampang gancang mapag serangan ngageserkeun awak. Sakilat nyamper leungeun Ningsih nu pageuh nyakel pakarang. Pamapag Jaladara teu kabaca ku samemehna. Ningsih kacolongan. Ukur ku curug Jaladara ngait pigelang Ningsih ku leungeun kencana. Tuluy dibawa ka luhur. Di luhur disampakeun suku, disampakeun siku maksud teh. Prak. Pigelang leungeun Ningsih ditinggang. Aduh. Pluk pakarang ragrag. Pigelang Ningsih masih dina keupelanana. Sakilat Jaladara ngagintak Ningsih ka tukang. Ningsih nolonton. Cepet. Dampal leungeun Jaladara geus nembrag dada Ningsih ngala ka luhur. Upami mengala ka handap mah panginten hawatosnya pilih nembrag anu hipu-hipu. Kitu sifat satria mah tuh. Aku lalaki geluting awewe nih teu boga perasaan pisannya. Komo pansok aya kabejakeun cenah salaki kagebugan pamajikanana. Kamana eta iman jeung Islam nanya. Kade omat. Sabab awewe mah lir ibarat tulang bengkok ke Sugri. Mun diantep bakal tuluy bengkok teh. Tapi lamun ngalempengkeunana teu make aturan, teu make perasaan terus sakaligus tulang teh bakal potong. Di mana geus potong mah saya nyambungkeunana nya. Kitu rupina teh nu bade dikaduwikeun ku Kang Surya Pringga teh dina amanahna ieu nya. Mangga urang teraskeun deui dongengna. Ningsih nyolontot
Cepet. Gampalengan Jaladara geus nembrag dada Ningsih anu ngalakaluhur tea. Aduh, Renghap katahan, Ningsih bangun eungap. Kecelon Ki Jamus teu cicingeun. Manehna narajang rikat Jaladara ngajejek Ningsih nepi kanjang saya. Sedengkeun manehna ngajuralit sababaraha kali ka tukang nyingkahan serangan Ki Jamus. Le Jaladara mancegkeun tangtungan. Ki Jamus mindo serangan, kiwari manehna musurkeun tanaga jero dina leungeunna. Ki Jamus nu kasohor jajedug rampok gerot nyerang make jurus anu aheng. Gerakanana jiga nu laun tapi hese kataruhna malah mah meh teu kabaca. Serangan datang ti luhur, ti arah luhur, peureup rek notok cukang irung. Jaladara ngagiwar ka katuhu. Cedak. Teu kanyahoan ti mana datangna peureup kenca Ki Jamus geus nyayang dina carehamna. Kakuatan tanaga jero anu sampurna ngabalukarkeun Jaladara ngajungkel sababaraha tumbak jauh. Jaladara musirkeun panempona, sorot matana seukeut lir dadali. Sak. Manehna narajang kalawan serangan anu tuluy-tuluy. Ki Jamus bakupis nahan serangan Jaladara. Cedak. Peureup Ki Jamus diadu jeung dampal suku Jaladara. Celeger. Sora handaruan bari dibarung ku cahaya hejo jeung berenting burisa. Mata keung nyaksian. Jaladara jeung Ki Jamus pada mental jauh naker. Kemprul Ki Pancanya kitu deui Ningsih ngadonda laju nu keur tarung patutunggalan. Malah kemprul wapipilueun we hut-het bari pepeta. Nu tarung pada sakti kasugri. Cilis sered sumeredan banting binantingan. Can aya nu rubuh, can aya oge nu meunang. Seor, angin ngegelebuk tarik ka cida. Ki Jamus ngacungkeun leungeun katuhuna. Dumadakan haseup ipis ngalimpudan di barung hawa panas nyengkap di sabeudeureuan patempatan. Burinyai. Cahaya beureum aya dina keupelan Ki Jamus. Lila-lila eta cahaya leungit jang gelek jadi hiji cameti nu disebut cameti rawa geni. Cekes. Cameti dihubat habit ka sisi kagigir, kembang sineuting barasat dibarung ku sorating celeger. Celok. Ki Jamus ngajaul ka luhur. Cameti diputerkeun lid kolecer. Seuneu rek ngahakan naon wae nu aya hareupeunana. Jaladara ngandelan kawaspadaan. Panempona musir kana cangkeng Ki Jamus. Katempo cahaya koneng emas ngagurilap. Taya deui pijalaneun pikeun ngayunan kasakten eta cameti kajabat tongkat lodaya kudu beunang. Cekes. Cameti diheumbatkeun, celeng. Jaladara luncat nyingkahan pi bahayaeun. Celegur. Cameti nyepret lemah. Cekes. Cameti ngaheumbat deui. Kiwari Jaladara teu luncat manehna rikat bapag serangan, ngageserkeun awakna ka katuhu. Bari sakilat ngalengkahkeun suku katuhuna ka hareup. Leungeunna ngarawel pepeuteyan Ki Jamus bari semu digintak make kekuatan anu geus kaukur. Jaladara nyentok awak Ki Jamus. Ki Jamus kabawa dongko. Jaladara teu micen kasempetan buru-buru ngasupkeun ramona kana sela-sela jubah Ki Jamus palebah cangkengna. Prek. Gagang tongkat lodaya geus kakeupel. Ki Jamus narik awakna ka tukang sakaligus Jaladara ngalepaskeun kembinganana. Atuh puguh we Ki Jamus ngajengkang ku kakuatan sorangan. Bareng jengga-jengkangna Ki Jamus leungeun Jaladara metot tongkat lodaya nu tadi geus kakeubel teh. Tongkat lodaya geus hasil karebut. Buru-buru Jaladara ngawat aji pamuka lodaya kembar. Hawa panas geus ngalimpudan.
dumadakan tongkat lodaya betmanjangan kasugih. Jaladara muterkeun tongkatna, hawa panas beuki nyengkap malah kiwari dibarungku angin ngegelebuk. Kaayaan semurin patempatan meh poek mong keleng buta rajin cek paribasana, katutupan haseup nu beuk lila beki kandel. Tatangkalan nu gede deuletik ting aringgeung jiga rek rubuh. Kalakay mancabura ka mana-mana. Cipanca, Ningsih jeung Kemprul satekah polah masang tameng awak pikeun ngahalangan warugana tina angin. Jeung hawa panas nu dikaluarkeun ku dua pusaka nu sarua rongkahna. Nu duaan geus pada ngawangun serangan. Tanaga jero geus museur dina pusakana. Celang. Dua nana ngajauh ka luhur mapakan pucuk kiara anu jangkung badak. Wes. Jaladara jeung Ki Jamus ngahembatkeun pusaka masing-masing. Cekes. Dua pusaka nu ngandung kekuatan luar biasa diadu di luhur. Ngabalukarkeun ting gurinyaina cahaya jeung ting jelegirna sora. Saking kurongkahna kekuatan tongkat lodaya kembar jeung cameti rawa geni. Rieu. Alam ngadadak inggeung. Hawa panas beuki nyengkap. Di jero haseup hideung nu ngalimpudan, remeng-remeng dua waruga ragraga ninggang lemah. Tongkat lodaya masih pageuh dina keupelan. Jaladara dongko, leungeun kencana nahan awak kana taneuh. Tongkat diacungkeun ka tukang ku leungeun katuhuna. Panempo Jaladara mencrong ke hareup nyaksian Ki Jamus nu nyangsaya dina lemah bari kaayaan awak tutung. Abah. Ningsih ngajerit bari luncat ngegabruk Ki Jamus nu geus teu walakaya. Abah, gugah, Abah. Abah, ulah ngantun ke Ningsih, Bah. Panempona malik ka Jaladara nu masih keneh dongko nyaimbangkeun awak. Kurang ajar sia. Rasakeun waras ti kaula ye. Ningsih rek luncat, kawak pigelang leungeunna dijewang ku Ki Jamus. Ulah nyi. Ulah. Sorana haros-hos awakna leuleus. Mata geus semu carieu. Ningsih balik deui buru-buru ngarangkul bapana bari reumbai cimata. Ningsih nyarita. Ulah ngahalangan, Abah. Tuman eta manusia diwarah ku abdi. Diwarah ku abdi, Bah. Ningsih dumareuda. Ulah nyai. Anjeun moal sanggup. Ki Jamus mepeujehan kanu jadi anakna. Sorana berat semunahan ka nyeri. Satega polah nyai marek ngalawan pikeun melaan Abah. Rek diwarah pokona mah, Bah. Ningsih bangun nafsu. Hampura Abah nyi. Hampura nyai. Ceuk Ki Jamus bari dampal leungeun naragamang kana pipi nyusutan cimata anakna. Sanes kalepatan Abah. Da ayan kudu dihapunten. Tembal Ningsih bari sumegruk ceurik. Abah geus beda rarasaan. Abah rek minta dihampura najan ke anak. Seumur hirup anjeun dididik dileutik diajar dipubudak. Taya deui nu diwarahkeun teh iwal ti ilmu kajahatan geulis. Abah inggis kurisi rempan kusyugan. Da kehirupan anjeun mah panjang keneh geulis. Saksieun malengkung bekas nyalahan dina kehirupan anjeun beka hareupeunana. Ki Jamus nyarita bari ngeupeuleugeun. Bari ngeupeuleugeun Ningsih bangun nu mung leupas. Sabenerna anjeun teh turunan jelema bener. Ngan goreng nasib ngadon dikukut ku rampok. Ki Jamus cuma limbah. Naon maksudna, Abah? Tong nyarios kitu, Bah. Ningsih teu ngarti.
Ari geus cunduk waktu pinggang mangsa. Anjeun kudu nyaho nu sabenerna. Ki Jamus narik napas. Bangun seunggah rek ngabejer beaskeun rusiahna nu puluhan tahun dipendem dina hatena. Ki Jamus nyawang-nyawang mangsa ka tukang mangsa manehna keur ngora kurang leuwih 20 tahun nu geus kalarung. Nyi, sabenerna abah teh lain babat tegas anjeun. Ning sing ngagebeg ngadenge omongan si Jamus model kitu. Halisna kerung ngandung pananya. Naon maksud Ki Jamus make jeung nyarita kitu? Puluhan tahun ka tukang. Waktu abah keur ngora. Abah geus kakoncara manusia anu barangasan sagala rupa gahayang kacumponan najan ku cara maksa. Rupa-rupa kejahatan dilakonan ku abah. Abah digersakeun ngabogaan kasaktian anu luar biasa. Sehingga taya nu bisa ngelehkeun di sakuliah jagat basilatan mah. Nepi ka hiji mangsa abah kercunduk ku luhureun tangkal kiara nu ngajegir isi jalan badak. Rentang-rentang aya hiji padati ti kajauhan dibawa ku sabrang lalaki. Aduh, geus teu gue watek jahat abah harita teh nyi. Abah entos teu kada diteraskeun, Bah. Cek Abah. Cek Ningsi. Ih, anjeun kudu apal gelis. Sing horeng eta lalaki teh mawa awewe jeung budak orok nu taya lian anak jeung pamajikanana. Nempok kegelisan pamajikanana abah kataji kabatik-batik kapentang asmara gama. Nepi ka ditandasa eta lalaki teh ku abah. Nya kitu deui pamajikanana digada abah ku abah. Sanggeus seueuh ngaguna sika kehormatan eta awewe. Tuluy eta awewe teh dipaehan ku abah. Dosa hirup abah teh gelis. Atos Abah. Cekap Abah teu kada diteraskeun. Ningsi ngahalangan Ki Jamus nuluykeun hanca caritana. Tapi Ki Jamus tetep nuluykeun caritana. Harta nu dibawa dina padati kabeh digasa ku abah. Layon sapasang manusia ku abah dialungkeun kana leuwih wilis nu ngembat di pipin gunung Kuntoliwung. Najan almah jalma jahat asa teh tega rek baehan jabang bayi nu teu boga dosa mah. Nya entukna kalah ka diroro ku abah teh nepi ka gedena. Taya lian eta teh hidup gelis. Ampura abah nyanyi. Iwat kodaran sana kadembang kusintawat. Cileger. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Rikat Ningsi ngesotkeun pangkuanana tuluy ngeguk-guk. Ceurik bari meungpeunan beungeut rasa kuciwa kana sifat jalma nu salila ieu dianggap bapana. Kumanehna ting sulusup natuan kalbu. Wirih ngagerihan ati. Moal aya pitambaeunana. Ret manehna ngareret deui ka Ki Jamus katempo keur muringis nahan ka nyeri. Aya rasa teu tega ari nempok kitu mah. Sabab manehna sakainget jeung Ki Jamus hirup ti barang beuntak cek paribasana. Sakanyahona ukur Ki Jamus. Tapi di pikiran deui mun inget kana kalakuanana Ki Jamus memang pantes narimana. Malah mun kongang mah hayang nyasaat awakna, tapi dalah dikumaha nempo sareatna oge ayeuna estu matak pikawatireunana. Nyi ngan ukur ieu teu
tinggal Bapak tegas hidup nu masih keneh aya nepi ka kiwari. Ki Jamus nyodorkeun Kang Kalung nu gagantelna kujang leutik kagambar dina bandana. Yen bapana lain jelema biasa, bisa jadi pajabat atawa jelema beunghar. Gap Kang Kalung di tampanan tuluy dikeupel satarikna, peureup diarekeun kana dada bari ceurik beuki tarik nandangan ka nyeri batin nu teu kasawang ti samemehna. Jaladara kemprul katut ki panca nyaksian mangwaaskeun kana rarasaan Ningsih kiwari. Wayahna geus rawatan ieu pusaka. Bawa ku anjeun pikeun melaan bebeneran. Ki Jamus nyodorkeun samati rawa geni ka Ningsih. Ningsih ngadon ngahuleng ngaraga meneng. Teu tuluy nampanan. Tapi teu lila daekeun oge najan bari nahan ka keheul ka Ki Jamus anu geus mereka nyeri nepi ka nandangan tatu nu nggudawang dina hatena. Satria, kula percaya anjeun jelema bener. Wayahna mihak Ningsih anak kula. Ceuk Ki Jamus bari ngareret ka Jaladara. Ceklek Ki Jamus jiga nu sisidueun. Aduh Gusti abdi ampun tang taingan nasib diri Gusti. Matana molotot jiga rek kaluar. Sukuna kekejet bangun ripuh nahan sakarat. Ningsih ngajerit beri nyuuh kana harigu Ki Jamus. Lila-lila Ki Jamus awakna beuki leuleus. Les nyawana paturai tining jeung raga mileuleyankeun sakabeh kahirupan dunya gesan yang hareup kanu maha wewenang. Gesan yang hareup kanu maha wenang kalayan mawa amal pagawean. Sarila hirup kumbuh di marcapada. Sanajan di jurung mulang Wiyati bangun nu ngarti kaayaan cedeum haleungheum kasedek ku mangsa reupreupan. Poek patumpang tindih hujan ngiripis maseuhan bumi marangan cimata hiji wanoja nu nandang tunggara. sumerah kanu kawasa jungjunan Ci hujan mileleyankeun layon Ki Jamus nu baseuh katinggan cai. Satuluyna layon di ruang bareng jeung layon anak buah nanu palastra. Ningsih ngahuleng ngaraga meneng. Pamikiran anakku malayang mikiran kahirupan nu kiwari geus nunggelis. Taya dulur taya baraya teuing saha sabenerna nu jadi kolot pituina. kedah kumaha manan tega teuing keheula atuh keheula ulah kebat duluasan ngantun Hayu nyi. sadirian Hiji sorang ngagareuwahkeun Ningsih nu anteng ngumbar lamunan. Jaladara geus aya hareupeunana namprakeun dampaleungeun. Ningsih ngareret teuteupna bangun nu pinuh pananya. Jaladara surti manehna unggek ngandung harti Jaladara geus ngahampura kana kasalahan kalayan daek dituturkeun ku Ningsih. Gap panuyun Jaladara di tampanan nu satuluyna teu nunggu isuk pageto. Harita kene opatan kebat lumampah meulah leuweung kundang obor najan hinggang mangsa sareup. Ningsih ngahuleng ngaraga meneng pamikiran aku malayang, mikiran kahirupan nu kiwari nunggelis. Taya dulur, taya baraya, teuing saha sabenerna nu jadi kolot pituina.
Hayu Nyi, hayu urang angkat. Hiji sorang ngagareuwah keningsih nu anteng ngumbar lamunan. Jaladara geus aya hareupeunana namprakeun dampaleungeun. Ningsih ngareret titipna bangun nu pinuh pananya. Jaladara surti manehna unggek ngandung harti jaladara geus ngahampura kana kasalahanana. Kalayan daek dituturkeun ku Ningsih. Gap panuyun jaladara di tampanan nu satuluyna teu nunggu isuk pageto harita keneh nu opatan kebat lumampah meulah leuweung kundang obor najan ninggang mangsa sareupna. Tunda lalampahan jaladara. Kocapkeun di pusur dayeuh mangsa janari gede tumenggung haritala karek anjog ka imahna. Sanggeus sabebeting nungguan wala dia balad nu keur disipuh ku pangaweruh geusan ngagempur kasarakahan nu salila ieu ngungkung di Guntur Sewu. Sorak kuda ngagareuwahkeun haritala. Lengkahna katara lain hiji. Haritala noong tina jandela. Kebek. Katempo di luar geus aya Senopati Ranggapeteng jeung Senopati Ranggapati. Para prajurit geus sumebar ningkar imahna. Sawareh Masat Gondewa rek nyasar ke arah lawang. Ditukangeun dua senopati asuhan Ki Bajraseta katempo Senopati Jumantara di Barogod bari kaayaan baloboran. Kaluar haritala. Bisi ku kula diduruk ta imah teh. Bisi diduruk imah andi aku kaula. Keluar. Ranggapati nyorobok ditujukeun ka haritala nu aya di jero imah. Haritala ngalengkah murukan lawang panto. Tapi teu kebat sabab ditukangeun geus aya nu ngarawel pigelang leungeunna. Ulah keluar Kakang, ulah. Sing horeng teh pamajikanana. Mani hari weus-weus nahan kareuwas. Ku haritala gancang dirangkul. Wayahna Nyi. Akang geus ngarti kana kaya anu bakal tumiba. Sing yakin nu Maha Suci pasti bakal nang payungan ka abdina nu maksud merjuangkeun nagara jeung rahayatna. Pateka dan Agang geus buleud. Agang ridho najan nyawa nu bakal jadi tukeurna. Wayahna Nyi. Najan papasten goreng bakal tumiba. Sing percaya orang bakal panggil di sawarga. Telengok haritala nyium tarangna. Tuluy ngalepaskeun rangkulanana. Kebat ngalengkah muru lawang panto kaluar. Akang. Akang. Haritala teu malire najan pamajikanna ceurik kanyanyerian. Lalaunan haritala mukakeun panto, di luar geus renteg sakabeh prajurit nu rek Masat Gondewa. Pamikir haritala, mun manehna ngalawan tangtu bakal eleh. Antukna kasempetan pikeun ngawujudkeun cita-citana bakal sirna. Kiwari leuwih hade nyerahkeun diri. Keun kumaha engke siasat ka hareupna mah. Itu cek pamikirna haritala. Haritala ngacungkeun dua leungeunna nandakeun yen manehna sumerah. Gesit opat prajurit laluncat tuluy ngaborogod haritala. Tumenggung haritala direndengkeun jeung Senopati Jumantara. Duanana silih leret tuluy arunggeuk meh bareng. Nandakeun yen ieu lain akhir tina perjuangan. Ranggapati jeung Ranggapeteng mecut kudana. Haritala jeung Jumantara diseret nepi ke alun-alun kota. Beja pabeja-beja keunjleung sadayeuh ear saja. Tumenggung haritala jeung Senopati Jumantara geus jadi sabibir hiji. Yen nu duaan mangrupakeun pambarontak nagara. Rupa-rupa panampar hayat. Aya nu melaan, aya nu cecep. Salah tampak pajarkeun nu duaan geus ngahianat rahayat jeung nagarana. Di tempat nu anggang ti karaton, di jero guha satengahing alas Manyura, opat urang lalaki keur gunem catur. Kumaha lalakon urang teh aswangga? Kahareupna kumaha ieu lalakon urang? Saurang lalaki rada kolot tumanya, nu tajalian Ki Gurnita salaku pini sepuh Guntur Sewu. Sanajan Kakang haritala jeung Kakang Jumantara kacarat. Urang ulah unggut kalinduan jeung ulah gada gaangina. Tetep teguh pengpuh dina pategadan.
anu samemehna paman. Urang kudu tetap teguh dina pategaran anu samemehna paman. Tembal Aswangga. Alus tah paman degan teh. Ieu kejadian teh lain akhir perjuangan urang. Nu anu kadorong ku Sumang teu ngagedur. Kieu martani nimpalan. Kumaha teh carana nyelametkeun nu duaan? Sabab yakin bakal dipaehan ieu teh. Aswangga ngerungkeun halis, mikiran pilampaheun. Saterehna urang kudu ngirimkeun juru talungti pikeun nganyahokeun di mana maranehna dikerem. Usul Ki Pragata. Parantos paman, parantos. Malah cek hitungan mah ayeuna kuduna geus tepi deui ka dieu teh. Tembal Aswangga. Syukur atuh. Walon Ki Pragata pondok. Suruntul seorang prajurit datang. Aduh, sewu bendulak saduduka kulaan. Pokna bari cong nyembah. Syukur anjeun datang. Kumaha laporan anak sok nyarita. Geura nyarita. Aswangga bangun teu sabar. Ampun kaula nun. Numutkeun padalungtikan sareng wartos anu katampi. Kanjeng Tumenggung Haritala sareng Kanjeng Senopati Jumantara enjing bakal dihukum gantung teh. Dia anu talun kota kaula nun. Bewara tos sumebar di mana-mana. Sadaya rahayat tos nungtut sarumping kanggo nyakseni hukuman gantung. Nu baris ditampi ku Kanjeng Tumenggung sareng Kanjeng Senopati. Malihan mah ayeuna Kanjeng Tumenggung sareng Kanjeng Senopati tos aya di tengah alun-alun. Ditonton ku sadaya hamba rahayat nagara kalayan ku panjagaan anu ketat ti Senopati Rangga Peteng jeung Ranggapati sawadia baladna kitu tah. Tembal prajurit nu jadi juru talungtik nyeritana panjang lebar. Aduh, cilaka 12 ieu mah euy. Aswangga meubetkeun peureup katuhuna kana dampal eleungeun kencana. Teu cara sasari najan wanci meujeuhna haneut moyan, panon poe teu nembongan. Kahalangan mega hideung nu ngampar satungtung langit. Pihujaneun nyarang koyot meh sabreg-bregeun. Alun-alun puseur dayeuh euyeum dipinuhan ku jalma. Ku lautan jalma-jalma nu rek nyaksian dua pangagung nagara nu geus dicap pambarontak ku Argasuta salaku raja. Jumritna kulawarga dua jalma nu aya di hareupeun tihang gantungan ting koceak nahan kapeurih batin nu nyaliara minuhan awak. Daek teh daek kudu narima papasten ditinggalkeun ku jelema nu dipika cintana. Malah teu saeutik oge hamba rakyat nu milu hujan cimata. Sabab nu keur dilalajoan ku mareanha teh tailian dua pangagung nu rek bela pati melaan maranehanan. Tapi teu saeutik oge anu seri ketus bangun nu puas sabab geus kahakan ku fitnahan ti para durjana nu kumawasa. Tumenggung Haritala jeung Senopati Jumantara geus nangtung di tengah alun-alun. Leungeun duanana ditalihan ka tukang, matana ditutup ku lawon hideung. Tali gantungan geus aya hareupeun beungeut nu sakedeung deui bakal jadi saksi tutup umurna pajuang nagara nu toh pati jiwa raga melaan rahayatna. Tah, ieu balukarna ieu. Keur saha wae nu ngahianat ka kaula, sarku raja. Saha wae nu kumaha wani ngebangkang ka kaula, mangka bakal nandangan nasib nu sarua jeung ieu manusia. Hei, sakabeh hamba rakyat negara. Bewara kasararea. Kiwari kula ngajakeun sayembara. Saha wae nu bisa mawa si Aswangga, si Martani, si Gurnita jeung si Pragata ka hareupeun kula. Paeh atawa hirup, ku kula bakal diburuhan ku harta nu teu kahitung lobana. Cuk Argasuta bari nulakcang. Argasuta tuluy mere isarah kadua algojo anu geus siap nunggu parentah. Gesit algojo ngasukeun tali gantungan kana beuheung jalma nu dua. Kebat kahandap ngadagorang panincakanana. Sora manusia di alun-alun puseur dayeuh ngoguruh ting corobok ting jadarit bakating ku teu tega nyaksian dua orang pangagung nagara nu rek ngalepaskeun nyawa dina tihang gantungan. Kupra Panincak geus rubuh
Celang. Bareng jeung ragragna awak norek digantung, sakilat dua jirim marake tergos, laluncatan di tukangan rungkun haur nu aya di juru alun-alun. Dua nana ngeblesat. Gerakan anak tereh naker bari ditutulkeun ku dua peso balati nu muih lir panggal keur makalangan. Gabruk, dua jirim ngagabruk dua waruga nu aya dina gantungan. Berat. Dua tali gantungan kasimpreng balati nu tadi nuturkeun. Bersat dua jirim dina waktu sakedeung geus ninggalkeun eta tempat. Gentak para prajurit mesatkeun panah, tapi elas. Gerakan eta dua jirim lebih gesit tibatan anak panah. Antukna dina waktu sakedeung geus leungit tina panempo. Nu aya di dinya kabeh olohok mata simeuteung. Saeutik oge teu aya nu nyangka bakal aya kajadian model kitu. Eueuh nu bisa naruh saha sabenerna eta jirim nu nyalametkeun Tumenggung Haritala jeung Senopati Jumantara. Rangga batang. Pur budak kita mangkluk. Lain aja wae sia teh. Harga suta nyentak dua senopati. Dua senopati andalanana nu kalah ilu molohok bangun nu kasima. Dawuh kaulanun dawuh. Tembal duaan bari barang tuluy jelung-jeleng nuturkeun jirim nu mawa kabur tawananana. Teu Bendung hempak surat ambal-ambalan sakabeh hamba rahayat nu nyaksian. Arga suta bati kekerot ngarasa kacolongan ku eta dua jirim nu geus ngiwat pambarontak nu ngabahayakeun kakawasaanana. Di satengahing alas, dua jirim nu mawa Tumenggung jeung Senopati napak lemah dihareupeun hiji aki-aki nu keur sila bari mujasmedi. Gesit dua jirim nu ditergos ngalaan tali nu ngabeungkeut leungeun Haritala jeung Jumantara. Bray aki-aki nu keur mujasmedi mukakeun matana, nyeh imut kadu alanyar datang. Haturan rawuh Kanjeng Tumenggung oge Kanjeng Senopati. Cek eta aki-aki nu tayalian Ki Panca nu ngahaja ngendalikeun balati ti kajauhan ku ajian Banyu Hasta. Nu duaan silih reret bangun teu nyangka kanu keur kalaman ku maranehna. Salira nu nulungan abdi teh. Aki, Haritala tumanya bangun penasaran. ku kersaning Gusti nu Maha Kagungan sagala-galana. Sanes mung ngalantarankeun ngaliwatan Aki panginten sareng. Ieu panginten incu-incu Aki. Tembal Ki Panca bari teu woleh imut. Aduh, hatur sewu nuhun pangarsa. Mung tiasa nyanggakeun we kanu Maha Kawasa kanggo ngawales kasayan salira. Nampi nuhun kaula nun. Tembalna pondok. Nuduaan tuluy ngereret ka tukang. Breh kasampak aya dua orang jajaka nu kiwari geus muka tergosna. Jeung saorang wanuja anu tayalian ningsih, kempru jeung daladara. Dupi salira sadaya teh. Saha sareng ti mana ieu teh manawi? Haritala masih penasaran. Ih, rahayat salira keneh nun. Ti seberangan ieu leuweung kawit mah. Ki Panca nerangkeun. Nu genepan silih panca kaki tur silih wanohkeun. Nu satuluyna ngadongengkeun maksud jeung tujuan masing-masing. Atuh bobok manggih gorowong aya jalan komo meuntas pikeun Tumenggung Haritala mah. Pikeun Tumenggung Haritala jeung Senopati Jumantara. Maranehna sasat kiwari keur mupul kakuatan. Kari-kari aya diparengkeun jeung opat jago nu ngabogaan pamaksudan anu sarua. Saena mah hayu atuh. Urang lumampah bilih kabujang kependaku para prajurit kerajaan. Haritala meresaran pikeun nyampeurkeun nu sejen di Guha Alas Mayura. Saya mangga. Hayu. Saya mangga. Ceuk nu sarerea meuni saur manu.
Di pakalangan tempat latihan para jurid sarurak eak-eakan. Ngagarewahkeun opat urang lelencer nukir nanggung Bang Baluh. Bangun nu bingung mikirkeun kaselamatan tumenggung haritala jeung Senopati Jumantara. Rikat opatanana rabul ti bale-bale paranti paguneman. Kabeh reuas pacampur atoh basa nempo tumenggung jeung Senopati keur muru kamaranehna dituturkeun ku opat jalma nu anyar pinanggi. Bagea Kakang, bagea Kakang, bagea. Bagea syukur ai salamat mah syukur. Aswangga ngabeageakeun alanyar datang kabeh silih rang. Ditang tayungan kene akan kudu kawasa ye. Tembal haritala bangun nu bunga. Dupi ieu saha? Saha ieu? Dupi anu pangkeureun teh. Aswangga nanyakeun opatan. Nu ieu nu jangkung anu jadi cukang lantaran akang salamet teh ye. Ieu Ki Panca. Ieu Jaladara. Ieu wanojang ngaranna Ningsih. Jeung ieu mah Kempis. Haritala ngawanohkeun opatan. Ampun teuing. Nah ari Gusti Tumenggung. Kempis mah wadah kanjut atuh. Wadah lauk Gusti. Abdi mah sanes Kempis, Kemprul. Usul lah Kemprul abdi mah teu narima disebut Kempis mah. Ai nya saha ieu teh? Oh deui. Haritala nanya deui. Abdi Kempot. Si Kemprul ngalalaga. Oh nya Kempot itu. Deuleuh kalanurutan. Sugan uing teu inget ari situ menggung. Kemprul Gusti Kemprul. Nah kabina-bina teuing teh. Kemprul bari ku kulutus. Ai nya inget ai nama. Kemprul yang ngaran teh. Tadi atuh Kemprul ngabalieur sebogoan. Nya atuh hampura tuh. Kapan poho? Ulah sok gede ambak. Cek haritala bari mesem. Gede-gede ambak atuh ing teh papeurieun si eta leutik. Naon, Bro? Haritala nanya deui. Teh Gusti teh. Enggak. Teraskeun we. Mangga teras. Si Kemprul bari suruh ngaserenge. Sararea arampih ka bale-bale tuluy ngayakeun paguneman bangun nu aruplek-naker. Nyawalakeun pamaksudan anu katunda pikeun mupul kakuatan. Geusan ngagempur angkara murka nuku mawasa di eta nagara. Akhirna musyawarah nu sakitu lilana ngabuahkeun hasil. Kasimpulanana kabeh jalma nu aya di dinya dibere tugas saluyu jeung kaparegelan masing-masing dina bidangna. Kabeh sapuk ngajadikeun Ki Panca nu jadi pupuhu. Nu kagambar kasaktian leuwih uncul ti nu sejen. Tur umurna minangka pangkolotna nu geus tangtu legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman. Jaladara jeung Ningsih kapapancenan tugas pikeun nyipuh pangaweruh matri pangarti sakabeh prajurit. Tumenggung haritala Senopati Jumantara jeung Aswangga salaku lurah Bayangkara kabagian tugas pikeun ngatur taktik perang nu bakal dipake dina waktuna. Ki Martani, Ki Gurnita jeung Ki Pragata nanggung jawab nyadiakeun pakarang nu rek dipake. Kari si Kemprul nu can kabagean titah naon cik pamirsa. Waktu nyerelek teu karasa geus ninggang wanci sareureuk kolot. Kabeh paksukan reureuh pikeun ngalap tanaga keur pakeun poe isu. Peuti ngegayuh manjing janari. Jaladara can bisa meuremkeun matana. Pangangguran manehna ngoloyong kaluar guha. Angin janari nembrag awak karasanya ceptiis nyocoan kulit. Hawar-hawar kadenge aya nu nginghak ceurik di tungtung palataran. Kiduleun bale-bale. Jaladara ngariutkeun halisna. Payus pisan wayah kieu aya nu ceurik di tengah leuweung. Jaladara panasaran nyidik-nyidik hiji jirim nu keur candu kuluhreun batu. Lalaunan Jaladara ngadeuketan. Teu lila manehna geus aya tukangeunana. Kunaon nyi? Sanes geura istirahat atuh. Cik, aya naon? Geura nyaur ka akang. Ceuk Jaladara bari nyekel tak-takna, nu ceurik eureun lalaunan ngalieu ka Jaladara. Akang geuning Kang Jala. Tembalna bari gesit nyusutan cimata nu tadi maseuhan pipi. Ningsih samar pola kanyahoan ku Jaladara. Jaladara surti manehna imut tuluy hanjat kana batu gede.
gek diuk gegere Ningsih. Aya kanyaah nu nyangsang dina bayah nu geus kapatri dina batin Jaladara. Nyaah lain ukur pupulasan estu datang tina sanubari. Ningsih geus dianggap dulurna sorangan nu wajib dipusti-pusti. Lahir batin Jaladara bakal tanggung jawab kana kahirupanana. Teu kudu disumput salindungi, ceuk Jaladara bari netep seket ka Ningsih. Tetep geget nu pinuh ku rasa deudeu. Ningsih teu nembal angguran manehna tungkul bangun nu era. Lalaunan Jaladara nyampaikeun leungeun kencana ka tak-tak Ningsih. Panempona museur ka hareup bangun aya nu disawang. Kahirupan di alam dunia kabeh ge darma papasangannya. Berang jeung petingna, susah jeung senangna, salamet jeung cilakana, paeh jeung hirupna, eta kabeh bakal tumiba dina hirup jeung kahirupan. Nu geus jadi rusiah pangeran ngeunaan saha nu bakal ngalaman, saha nu bakal ngalamanana jeung iraha bakal tumibana. Satemena Nyai kudu syukur ka Nu Maha Agung. Kiwari Nyai disalametkeun dina kungkungan kahirupan anu salawasna nincak dina kasalahan. Pangeran banget mika nyaah ka Nyai. Sahingga kiwari diberi waktu tikeun ngahadian lampah nebus kana kasalahan dina mangsa nu geus katukang. Ulah hariwang, ulah hamham. Najan kiwari Nyai nu gelis teu sanak teu baraya, sabab aya akang nu bakal satia marengan Nyai. Tong boro Nyai, akang ge sarua teu apal dirupa indung bapa. Saleuheung Nyai apal kana lalakonna. Akang mah teu nyaho-nyaho acan lalakon anu jadi kolot. Nu puguh mah puluhan taun nu geus katukang, kolot akang leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana. Taya nu nyahoeun kana laratanana. Tileletik akang mah diasuh kudu jadi aki nepi ka pantar kieu. Can nyaho kumaha lalakon nu jadi kolot. Jaladara panjang lebar ngabeberah Ningsih nu keur nandangan katunggaraan. Ningsih nyangkatkeun sirah bari neuteup seukeut ka Jaladara. Teu sangka Jaladara banget nyaah ka manehna. Satengah teu sadar launan manehna nyarandekeun sirahna kana tak-takna. Jaladara rada kareungkang tapi teu wasa nyaram. Antukna kalah diantap we. Berebay cimata kaluar deui, kiwari nu kaluar cimata kabungah. Ngarasa regreg aya deui panyarandean dina kahirupanana. Aya rasa jongjon anu pogot. Kabungah nyaliara minuhan raga, jorojoy rasa reueus ka Jaladara. Lila-lila ting kolebatna kembang katresna nu geus lila diteunden dina hatena. Tisaprak mimiti panggih nepi ka ayeuna. Saking jongjona Ningsih nepi ka kasarean, awakna ngulape sirahna ragrag kana lahunan Jaladara. Nu geulis sare dina lahunan. Pamenteuna ditetep seukeut ku Jaladara tetep geget, lain bogoh tapi nyaah. Kitu nu aya dina pikiran Jaladara. Jaladara teu tega ngageuingkeun Ningsih nu keur sare bangun nu tibra alatan capek nandang tunggara. Najan pitunduheun geus nyampeurkeun Jaladara. Jaladara nahan sakuat tanaga nepi ka balebat niungan jaga. Mangsa carangcang tihang prajurit nu seja Belapati geusan ngarubuhkeun kakawasan Argasuta, bangun nu sarumanget geus tatan-tatan rek narima gemblengan ti Jaladara. Kalayan disaksian ku Ki Panca, Jaladara geus nangtung hareupeun prajurit nu 100 urang. Angkara murka kiwari geus nyaliara di ieu nagara. Kata adilan beuki nembrak nu nyababkeun nagara paburantak. Taya deui jalan pikeun melaan lemah cai jeung sakabeh hamba rahayat. Jeung sakabeh hamba rahayat nagara iwal ti urang kudu ngabarontak
ngarug-rugeun ke kawasan Argasuta. Dulur, kuring rek tumanya. Nah geus saradia Randika toh pati jiwa raga pikeun melaan rahayat jeung nagara. Bangun tugas celadara tumanya ka sakabeh prajurit. Kabeh hempak saur manuk kalayan pinuh ku sumanget anu ngagedur. Sadia. Ti harita jeladara ngetrukeun sakabeh pangabisana pikeun ngageroh sakabeh prajurit. Nu latihan tu oleh sarumanget narima panggembleng jeladara. Kang Jala, tulungan abdi Kang, tulungan. Hiji sorang ngagareuweuhkeun jeladara nu keur sidaku tunggal musurkeun pamikiranana. Lalaunan jeladara mukakeun matana. Breh, tangtungan hiji wanoja make kabaya bodas. Di samping kebat rereng pulas hejo keur neuteup seukeut ka manehna. Pamenteuna geulis lir putri, pangawakan jangkung leutik kulit bodas buukna hideung meles panjang nasa cangkeng. Jeladara heran nempo aya jiri manoja di eta guha. Sanajan kayaan guha saukur remeng-remeng kacahayaan cempor. Tapi pamenteun nu geulis atra pisan taya nu ngahalangan. Jeladara nyidik-nyidik rupana manehna can kungsi papanggis amemehna teuing saha jeung ti mana asalna. Hate jeladara galecok loba pananya. Keur dina kaayaan kitu gedur teu kanyahoan ti mana asalna ujug-ujug aya seuneu ngentab-ngentab nyamber awak eta wanoja. Wanoja pakupis nahan seuneu, tapi elas dina waktu sakilat wujudna geus teu katembong deui kalimpu dan seuneu nu hurung ngagedur ngan kari kadenge sorana wungkul. Tobat, Akang Jeladara, buru-buru nyingkah Kang, buru-buru nyingkah. Jeladara bingung kumaha nulunganana. Seuneu nu beuki gede lalaunan ngadeuketan kira-kira aya kana 3 siku deui. Sakilat eta seuneu nyamber awakna. Tobat. Jeladara cengkat. Lilir tina sarena. Kesang badak, kesang lembut ngucur minuhan awak. Renghapna ngos-ngosan bangun capek. Sajongjonan jeladara ngahuleng ngaraga meneng mikiran kejadian nu bieu bet datang kana impian. Nu karasa bangun nu nyata. Jeladara rutret ka sabudeureun guha. Beulah katuhunana katempoki panca keur sila bari meuremkeun matana. Tumanggung haritala jeung nu sajana keur tali brasare bari nyarande kana batu gede nu ngajegir di tengah guha. Ngan Aswangga jeung Jumantara nu teu katempo teh sabab maranehna ka bagian jaga di lawang guha. Ret kasih Kemprul, kerek we nyegrek teu pati jauh ti manehna. Prul. Jeladara sabung ngaguyah-guyah awakna. Kemprul pakulisi tuluy kerek deui. Jeladara buru-buru ngaguyahkeun di awakna. Randana mah randa ieu teh. Ngan munding. Bae lumayan. Si Kemprul gundam geus kitu mah kerek deui we. Jeladara ngadeukeutan bibirna kana ceuli si Kemprul. Bro. Hayang beuleum lauk emas teu. Dadak sakala Kemprul beuntat tuluy pakoreja tudang. Mana? Uluh. Tangginas kana dahareun mah. Buruk hareup. Jeladara mesem bari cengkat tuluy ngalengkah muruk kana lawang guha. Teta langke Kemprul ge milu cengkat tuluy ngagidig sumanget nuturkeun jeladara. Srog kaluar katempo Aswangga jeung Jumantara keur ngahareupan durukan. Mana Jala? Naon, Bro? Jeladara malik nanya. Deuleuh si Jala. Ngalalagana ka dewek. Buru mana belum lauk teh.
Nya kuring nanya, hayam belum lauk tuh, Jaladara mesem. Nya hayang, mana cek belum lauk teh? Cenah aya belum lauk emas tadi teh. Sarua kuring ge hayang. Teh kira hangala. Kuring mentanya. Tembal Jaladara bari nyerenge, bangun teu boga dosa. Deuleu eta si Jala, aduh, ulah ngabodor hareupeun uing mah euy, teu rame kitu teh. Ilaing mah moal rame ngabodor hareupeun uing mah. Duh. Mun sampe aslina digegetuk da ku kuing. Mun sampe aslina digegetuk kuing mah. Sabaleun sia. Tembal si gemprul ngabalieur. Aswangga jeung Jumantara ge milu nyerenge. Tunda lalampahan Jaladara sabatur-batur kocapkeun di Karaton Guntur Sewu. Panon poe isuk nembus kana sela-sela angin ti belah wetan. Kaayaan rohangan karaton estu pika betaheun ku kaendahanana. Dindingna dipapaesan ku ukiran emas ditaretes intan rinukmi ting karalip ting gurilap ruruntuk kawaloyaan nagara nu masih nyesa. Arga suta keur andegleng luhureun kursi agung kerajaan, kursi gading gilang kancana. Harepeunana aya saurang prajurit rek mere laporan ngen an hasil panalung tikanana. Ngaturkeun sembah pangabaktos kaulanun. Pokna bari nyembah. Sok bejakeun. Naon we pamangge anjeun? Arga suta bangun teu sabar. Ampun baralun Gusti Prabu. Numut geuna sulbana lungtiran tumenggung harita lasareng rengan ayeuna aya di guha alas Manyura. Anjeunna nuju nyusun kakuatan pikeun ngogempur kerajaan. Kitu pokna teh. Kurang ajar. Senopati. Sajagikeun sakabeh wadia balad. Tong isuk pagetokeun. Ayeuna keneh buru-buru kapung si haritana sabalad-balad. Arga suta marentah dua senopati sakembaran, rampung saur tutas pangandika Gusti Prabu. Amit, 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 amit. Los kaditu. Teu talangke dititah kebatin di tinariungan rek ngumpulkeun sakabeh wadia balad. Pikeun ngepung panyumputan tumenggung haritala jeung nu sejena. Ranggapati jeung Rangga Peteng kairing waladia balad tamtama lumampah ngejugjug guha alas Manyura. Sanapina kanu dituju gentak kabehanana ngepung wakul buaya mangap. Sakabeh prajurit sacekelna pada waspada permana tinggal bisa aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata. Keluar sia kurang ajar. Geura serahkeun diri anjeun haritana. Rangga Peteng nyorowok ditujukeun kana lawang guha. Moal aya hampura ke manusia nu kumaha ngalawan rajana euy. Buru-buru keluar sia setan. Nu di jero guha rehe combrek. Teu nembalan sakemek-kemek acan. Ngarasa taya nu nembalan Ranggapati rurat reret ka sabudeureun eta tempat. Katempo aya urut durukan nyirikeun yen bener haritala sabatur-batur jumput di dinya. Tuluy nunjuk ka salah saurang prajurit, mere isarah pikeun nalungtik kaayaan jero guha. Nu dititah mere deui isarah ka dua urang baturna. Ketayap tilu urang prajurit ngalengkah lalaunan pinuh ku kawaspadaan. Anjong kana lawang guha, matana beuki rancingeus, plus asup ka jero. Tepati lila kaluar deui bari lalumpatan. Ampun Gusti. Kaayaan salabeting guha kosong taya sasaha. Tandes prajurit bari celuk nyembah. Hah? Setan. Tembal Ranggapati bari cerut turun tina kudana. Kebat ngalengkah ka jero guha dituturkeun ku dulurna. Tetela di jero guha geus eueuh sasaha. Ngan aya urut durukan, papanggok jeung cempor tinggal loler. Jiga nama anyar kene arinita teh Kakang. Ceuk Ranggapati. Teu sangka. Waspada oge si kurang ajar teh. Tembal Rangga Peteng bari mebeutkeun peureup katuhuna kana dampaleungeun kencana nuduhan tuluy keluar deui. Kabeh nyebar. Susuganan can jauh arinita. Saha wae nu nimu buru-buru pare tanda. Rangga Peteng marentah sakabeh prajurit pikeun nyebar ka sakabeh juru leuweung pikeun maluruh tumenggung haritala jeung antek-antekna.
Jauh ti satengahing alas Manyura, rombongan tumenggung haritala jeung nu sejana anjog ka hiji walungan di sisi alas Wanarekta. Kabeh prajurit ngaderehkeun kacape. Kaayaan tengah poe ereng-erengan, kesang lukat leket, kesang lukat leet masihan awak. Kahanaang muncak, gejebur. Nu reureuh ngadon ngarome cai. Nu nginum nu si beungeut bubuhan aya dina suku gunung caina kaitung hera ngagenclang bari karasa nyerecep tiis kana kulit. Ningsih bangun nu nikmat si beungeut teu sadar ti kaanggangan Aswangga merhatikeun manehna bangun nu anteng. Ningsih mah jongjon we manjuran beungeutna nu koneng umyang ku cai walungan. Geus karasa cukup Ningsih cengkat tuluy rumpu rampak kana buukna. Geus kitu kumanehna luwak lieur jiga aya nu diteangan. Mana we aya nu dipedaryan nyai? Hiji sora ngagareuwahkeun Ningsih. Ningsih ngaliuk muru datangna sora, "Bre haritala." Bre haritala keur imut bari nyodorkeun cucuk gelung ka manehna. Nuhun Kang. Ini biasa aya di Gusti. Ningsih heran. Tadi waktu Nyai nolongan are. Katinggal teh kait dugi ka murag. Aswangga ngajelaskeun. Hatur nuhun Gusti tos kersa ngarawatan. Ningsih lampanan cucuk gelung bari imut ngagelenyu bangun bunga. Sami-sami nyi, sami-sami. Punten Gusti. Abdi bade pernggas heula. Mangga. Ningsih pakuliwid ka tukang ngeunana. Aswangga malik nganterkeun Ningsih ku paneteupna. Katempo Ningsih nyalengkah muru ka jaladara nu keur uplek jeung si Kemprul. Aya riuk timburu ke gambar tina paromana, tapi teh kata lanjuran. Aswangga buru-buru nyamperkeun haritala nu keur anteng gunung catur jeung Ki Panca. Awas nyi. Kemprul ngagareuwahkeun Ningsih. Ningsih ngeureunkeun lengkahna. Naon Kang, naon? Aya naon nih, ngareuwas? Aya ku melawung ari nyening naon. Tinggal ieu teh luhureun. Kemprul nunjuk ka luhur. Ningsih rika tanggah nuturkeun panuruhna. Teh naon Kang? Kadieu tuh bari ngalengkah nempona geura sok ka dieu. Cek Kemprul marenta. Ningsih nurutkeun we. Bangun hati-hati lalaunan Ningsih ngalengkah sukuna bari tatanggahan. Kakarek oge tilu lengkah. Leye karasa sukuna nincak nu ladok. Ningsih buru-buru tungkul nempo sukuna. Breh. Katempo tarumpahna lambokot ku tai careuh. Barakatak si Kemprul seserian bangun puas. Ningsih keuheup teu narima kana kalokuan si Kemprul. Rikat ngalan tarumpahna. Geus beunang teu antap pasini deui pelawar di bale dogon ka si Kemprul anu keur seserian. Bertak tarumpah kena pisan kana tarangna. Kemprul ngeureunkeun seurina. Barakatak sakburu nempo sareuri. Angot Ningsih mah kuat ngagikik nempo beungeut si Kemprul teu puguh rupa. Alah, walak awas ya. Kurang ajar ta bebet teh. Cik Kemprul luncat rek ngarontok Ningsih. Ningsih rikat buru-buru manehna ngajengkat. Ngarasa teu hasil rek males Ningsih, si Kemprul ngaleos ka sisi walungan tuluy rek ngadon si beungeut. Nempo Ningsih jaladara regreg, lambat laun Ningsih bisa ngabeberahkeun hatena. Kaitung lila reureuh teh ka Sugri. Sanggeus ngarasa cukup tung manggung haritala marentah ka sararea sangka neruskeun lalampahanana. Teu catur di jalana. Kira-kira wan ciling sirngulon rombongan geus anjog ka patempatan anu dituju. Lain tanpa alasan, maranehna pindah panyumputan teh. Nanging tina impian nu datang ka jaladara,
Ki panca nu minangka dijieun pupuhu boga pamelang yen bakal datang picilakaan mun maranehna tetep tumetep cicing di eta tempat. Rek teh nya we kapan Ranggapati jeung Ranggapeteng diparentah ngayakeun serangan ka Argasuta ku Argasuta dumasar kana laporan juru talungtik nu nganyahoankeun tempat panyumpunan Tumenggung Haritala sabat-rubat. Di alas Wanakerta kabeh pasukan leuwih sigep, leuwih sumanget, matri pangarti nyipuh pangaweruhna. Ku modal kasumengetan eta Jaladara gede harepan. Manehna boga angan-angan hayang nyiptakeun hiji pasukan nu dipika gimir ku balarea. Pasukan elit meureun jaman kiwari mahnya kasuguri samodel Kopassus, Kopaska, Denjaka jeung sajabana lah. Anti teror meureun gitunya Densus 88 yang sajabana lah. Zaman ayeuna mah gitu. Antukna prajurit ngaharepan gemblengan anu lain lumayan banggana, malah teu saeutik ilmu-ilmu kanuragan jeung ajian-ajian kadigjaya nu diwariskeun ku Jaladara ka sakabeh anak didikna. Ningsih nu mimiti boga tugas pikeun mantuan Jaladara ngawarah prajurit, kalah pipileueun mulungan ilmu ngala pangabisa ti Jaladara. Ningsih beuki reueus beuki kataji ku Jaladara anu sajabana ti dedeg sampe rupa hade teh. Ciga Kang Gilang pisan persis teh. Ditambah ku hade tata hade basatur someah kasasama. Cing horeng manehna oge lain jawara biasa. Estu Jaladara mangrupa hiji jawara anu asak warahan dina widang ilmu pangawaruh jeung kasabaran. Sasadiaan Tumenggung Haritala sabatur-batur ngawangun kekuatan pikeun ngarungkadkeun pamarentahan Argasuta lain waktu saeutik kasugri. Poe ka poe rengse poe jebul minggu, undur minggu datang bulan, laas bulan tepung tahun. Teu karasari dikeureuh mah geus sataun campleng Tumenggung Haritala aya dina panyumputan. Cek paribasa cul anak cul pamajikan pikeun melaan rahayat jeung nagara. Tapi sok sanajan kitu maranehna teu poekeun teuing. Manehna nyaho kana kaayaan alam puseur dayeuh lantaran ngebogaan juru talungtik nu saban poe pulang anti ngilikan kaayaan karajaan. Jiwari kulawarga para pangagung sasatna aya di pangbuyan. Teuing kumaha nasibna da pangbuyan mah teu bisa kasasab ku juru talungtik sabab dijaga ku petugas kerajaan. Gempungan para pupuhu malah dihadiran ku para prajurit nyawalakeun serangan anu rek dilaksanakeun. Gempungan ngabuahkeun hasil yen serangan rek dilaksanakeun ninggang mangsa purnama nu katilu. Nu kurang leuwih waktuna kari sababaraha poe deui. Wawarahan Jaladara geus kahitung asak. Kasakten para prajurit leuwih uncul tibatan prajurit biasa. Malah hiji prajurit mapakan sawidak prajurit sebab dibahanan ku rupa-rupa ilmu pangaweruh anu lain lumayan hebatna. Sorot matana rancingeus, rupana gararang pangawakan kaleker tur jarangkung badag lir gatot gacarek makalangan. Ponnya kitu deui sakabeh pakarang geus sayagi, kaya tumbak, bedog, kolewang, panah jeung sajabana. Tumenggung Haritala ngandika kaudaling lisan ngabejer beaskeun siasat perang nu rek dipake dina mangsana. Kumaha cenah kasugrip pamirsa kedalisana Tumenggung Haritala teh? Mangga urang teraskeun deui enjing dina waktos sareng galur anu sami. Waktosna tos seep kasugrip pamirsa. Mangga anu masih penasaran kana pedaran ieu dongeng antos we diteu enjingnya. Atur nuhun nu parantos sasarengan satiatur satu ngabandungan ieu dongeng mudah-mudahan aya dina kasehatan ginanjar kawilujengan oge ginulur karahayuan. Kang Gilang saparakan pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.